Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Dinten ieu urang diajar bahasa Sunda. Bab katilu kagiatan pembelajaran katilu. Sateuacan diajar urang sarerea baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukuna halaman 46. Buka bukunya halaman 46. Pangajen. Baca sing taliti. Kagiatan unggal poe aya nu indit digawe, aya oge nu dagang. Barudak saruhut di alajar. Artinya, kegiatan setiap hari. Ada yang berangkat bekerja, ada yang berdagang, ada yang belajar. Repeuting kabeh ngarampi. Memeh sarare tatahar keur isukan. Budak sakola kudu ngapalkeun, malikan pangajaran sangkan pikiran leuwih mencar. Artinya, ketika datang waktu malam, semua masuk rumah. Sebelum tidur, mempersiapkan diri untuk esok. Anak sekolah harus belajar, mengulang pelajaran supaya pikiran lebih jernih. Jawab pananya ieu di handap. 1. Naon wae pagawean sapopoe teh? Indit digawe, dagang, dialajar. 2. Arindit kamarana barudak teh? Sakola. Wayah kumaha rareureuhna? Peuting. Naon kudu dipigawe memeh sare teh? Tatahar keur isukan. Naon ari ngapalkeun teh? Malikan pangajaran. Ya, ditulis ya jawabannya di buku paketnya. Eusian titik-titikna. Hiji, barudak titik-titik diajar di sakola. Anak-anak titik-titik belajar di sekolah. Jawabannya saruhut atau serius, fokus. Nomor 2, pas sore titik-titik di buruan. Sore-sore di halaman. Ngariung jawabannya. Nomor 3, bari ngobrol jeung ngambil ngobrol dan bermain atau arulin. 4, lamun geus peuting kudu, kalau sudah malam harus tidur. Bahasa Sundanya sare. Nomor 5, rajin ngapalkeun, pikiran leuwih rajin mengapalkan, mengulang pelajaran, pikiran lebih mencar atau nanti lebih pintar lagi, lebih bisa pelajarannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.